tahmid tahlil parantos selesai. Mugia tahmid tahlil urang sing janten panambih rahmat bagi Buya. Kangge salajengna sepatah dua patah perwakilan dari keluarga besar guru besar kita anu baris disampaikan kupun paman kersana Ki Haji Im waktos disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi allazina hum kal anjumi fil ihtida amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Wa qala nabiyyuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-maut tuhfatul mu'minin al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai anu kusim kuring dimulyakin, aparat pemerintah anu kusim kuring dipikah hormat, hadirin jamaah tahlil anu kusim kuring dipikah kecinta sakumna, mudah-mudahan urang sadayana dimulyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung tipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peuting ayeuna urang kumpul deui di dieu di malam kadua dina raraga kirim doa ka guru besar urang anu sangat ku urang dicintai. Peuting ayeuna sim kuring hanya saala kadar rek cerita tentang perjalanan guru urang sampai boga teman Haji Supendi secara terpaksa Sohe dan punya teman Haji Agus dengan tangan terbuka. Sohe dan karena keduana seperti ucing jeung berit, maka guru urang milih wasit nyaeta Haji Rusdi. Jadilah mereka 3 serangkai oknum edan. Hadirin jamaah rahimakumullah, tanda-tanda kemautan guru urang sebetulnya keluarga sedikit nyaho. Karena beberapa bulan terakhir ieu guru urang ngobrol jeung kula, ngobrol jeung kakak kula ka Haji Entoh, ngobrol jeung kakak kula ka Haji Muh. Loba pembicaraan anu dinilai offset, teu meunang diomongkeun tapi diomongkeun secara vulgar.
Bahkan secara tidak langsung anjeunna ngomongkeun bahwa aing waliyun min auliyaillah. Ilah anu ku kami dirahasiakeun sarapat-rapat. Karena tanda tersebut mirip dengan almarhum Abah. Tanggal 15 puasa bulan Ramadan bicara seperti itu, sawal maut. Ieu pun ka kami ka kula ngomong pasca maut al-maghfurlah Abah Haji Nahrawi Tanah Baru. Seminggu setelah Abah Nahrawi Tanah Baru pupus, keluargana ka dieu. Kebetulan poe eta kula silaturahmi ka dieu, cuman teu bertemu jeung keluarga Ki Nahrawi. Aya sababaraha pembicaraan nu ku anjeunna ku guru urang sadayana diomongkeun ka kula, itu menurut kula sangat offset. Oke, insyaallah lain waktu pembicaraan apa anu dibicarakan kita bersambung. Kula rek cerita perjalanan awal mesantren guru urang. Guru urang pertama mesantren Kakeresek Cibatu Garut. Sekitar umur 14 atau 15 tahun mondok kaditu. Samemeh mondok kaditu umur 14 atau 15 tahun geus apal amil jurumiyah mulhad imriti yakulu dan alfiyah. Kitab balagohna bilagahna geus apal johar maknun, mantekna apal sulamun nawarok. Jadi guru urang teh memang calakan. Moal kieu lamun teu calakan. Andai kata guru urang kos Haji Pendi, jadi kiaina tekor. Biar ka modal-modal. Ya, Haji Pendi kan gitu teh. Cek guru urang dek usaha naon bae bangkrut. Pak. Sahih? Ya. Kok kula bisa nyaho geus apal eta? Karena cek abah kula. Kula dek pesantren ka Cisoka. Ka guru kula Kiai Haji Abdul Hamid ayeuna aya. Umur sabaraha tahun sih Im? 13. Geus talar naon sia? Hah? Geus talar naon sia anak pondok? Hah? Si Uci mah umur 15 tahun geus talar amil jurumiyah mulhad yakulu imriti johar maknun sulam munawarah. Hanya ukudul juman nu can talar nu populer di urang. Sia talar naon? Cek kula itu mah kan umur 15, kula kalak 13. Insya Allah dalam 2 tahun aku kejar. Silakan. Lejuku abah kula ngomong, Uci berangkat mondok ku aing geus dididik torekan. Nah, mun ieu kula teu wau. Mun amil jurumiyah mah rada tenget. Ieu tarekat itu naon sih ieu? Kula sangka lep. Di urang dina bitisna aya cedaan.
aya ceda eta urut didikan abah ngadidik anakna digebug make tutulak panto sampai ceda. Karena setiap beting dimulai jam 12 didieukkeun sampai subuh, di jam 12 didieukkeun sampai subuh, di jam 12 didieukkeun sampai subuh. Hiji waktu hese dihudangkeun anak digebug make tutulak panto. Ayo dek saha nu kuat. Nu mantak keur peuting kula ngomong moal kuat. Sebab geus karasa ku kula sugan. Pernah kula ge setiap malam Selasa diudangkeun, "Diuk sia." Diuk. Abah kula keluar masuk wudu, salat. Ieu deuk naon? Keluar deui, keluar masuk. Ieu deuk naon? Dibere babacaan henteu, naon henteu? Diuk sia. Tekebal beres salat kilamun subuh aing hudangkeun. Cek kula kedeung bae sih. Aing tinggal ngahudangkeun subuh doang mah. Amanatan tinggal amanat subuh kula ngahudangkeun beres. Ieu didieukeun ti jam 1 sampai jam 2 sampai subuh. Ulah kamu mana sia? Sieun. Dikitukeun teh sieun karena isukna bisa teu dibere duit. Malam Selasa hareup dihudangkeun deui seperti kitu. Malam Selasa hareup dihudangkeun deui seperti kitu. Akhirna kula setiap malam Selasa kabur. Nyumput aing. Asal malam Selasa nyumput. Asal Selasa nyumput. Aya baturna kula, hajinto. Malam Selasa itu aman ieu mah. Nah, iyalah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berangkat mondok ke Garut. Karena teu nyaho di mana keresek di Batu Garut eta teu nyaho. Akhirna terlewat sampai Tasikmalaya sampai Pamijahan. Nyasap. Nyasap. Karena guru urang ge sarua manusia biasa. Nyasap. Lamun Haji Pendi mah emang langganan nyasap. Kualik lamun balik silakan moal nyawan ka pondok. Moal nyaho nyungsep bae jeung. Engke riwayat kumaha guru menerima Haji Pendi. Kula nyaho riwayat. Kula nyaho. Kok sampai diterima sih orang seperti kos itu? Iya kan? Ieu sampai nyaho kabeh Haji Pendi deket ke jeung guru urang. Kula nyaho kartuna. Tenang. Mun sogok kada beres, moal dicaritakeun. Sanggeus datang ka Pamijahan. Bingung ieu mana Garut, mana Keresek, mana Garut, mana Keresek. Akhirnya guru kula keluar ti guha. Aya aki-aki. Nanyakeun ki ulang. Ai pesantren Keresek di mana? Harita can nyaho letak-letakna. Cak aki eta mah jauh. Ayeuna di Garut. Ayeuna Ujang naik mobil bis jurusan Garut. Ditungtun ku aki-aki, tah ieu mobil busna ditaikeun ka bus. Ke turun bandrek. Nya. Nuhun ki. Naik bus di Pamijahan terus turunlah di bandrek sesuai alamat aki-aki. Aki-aki geus aya di bandrek. Geus aya di bandrek. Tapi kakak kula teu sadar. Mun kula mah sadar insyaallah. Hebat kan? Iya, katepaan ku Haji Pendi. Hebat kan? Iya. Cek kaki kuari naik deh Ujang mobil letik jurusan Cibatu ngan engke lebah warung Mang Ocit turun berangkat deh naik mobil eureun lah pas di pertigaan turun aki-aki eta geus aya deui kok kitu baheula can aya Google nah, mun kuari geus kudu make aki-aki
Ya, itulah hadirin jamaah rahimakumullah, turun ke handap al-maghfurlah mama muhibut tobri keresek ayak geus nyambut di sisi jalan. Begitu turun henteu uluk salam teu naon, map ngomong ka mana bae jang geus 2 poe ditungguan ku mama. Pada saat itu belum ada telepon. Mun kuari Haji Penny ngomong gitu teu percaya. Teu percaya sebab SMS. SMS lah nyana. Kamu guru kula di acara SMS ke panitia. Jangan lupa berkat Haji Penny. Ngakulah. Ah? Wajib. Ayo, mantakan menerima secara terpaksa. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, mondoklah di Gresik. Tiba-tiba tengah peting nyelesana di jandela kobong nyelesana. Di tukangena aya al-maghfurlah abah. Di tukangan sana. Balik deh ke Tangerang. Di dia cegat ku abah. Kurang sia balik. Nyelesana. Cek abah kula. Geus luhur si Haji. Memang keur peuting kobong di Cilongok kahuruan. Kobong di Cilongok kahuruan. Jadi kahuruanna di Cilongok ku al-maghfurlah, ku Abuya Uci, ku Abah Uci geus kajeuleuh di Keres. Itu di sekitaran umur 16 tahun. Orang sering digobong nyelesainya. Jangan sok Abuya Uci. Kami pun sering tapi di haudapur. Ya kisah itu menang dicaritakeun keur aya gini. Ayeuna mah urang hitung-hitung pelipur lara. Urang pelipur lara bersedih tandanya sayang, berlarut tanda kurang iman. Ya pelipur lara iyalah guru orang, sosok guru orang. Dirinya nyelesaina di kaca cek abah kula geus luhur. Geus bisa nyele kejadian di Cilongok di ditu geus aya. Masya Allah, tabarakallah Haji. Terus mondok sekitar 6 tahun di pondok pesantren Keresek nu panna pan khusus pantalat. Jadinya mainna ngaji naon anu aya diaji dirinya dimulain kitab letik mulhat yaqulu imriti alfiyah, terus balagohna arnon ugudul jumat jeung lain-lainna, terus makulatna mantekna dimulai sulam morok samsiah sampai usul fikih gudul jumat jamul jawab. Itulah perjalanan kisah orang guru orang mondok di dunia. Selama didinya wabah kula kita neruskan mondok di Keresek lain etana cokot nu lainna. Batakan dicokot lah di pangersa al-maghfurlah ajengan imam. Cek guru kula, cek Abu Yahudi diuyup ku aing ilmu ajengan imam. Diuyup. Terus lobalah rahasia-rahasia tentang guru orang selama cerita-cerita tentang guru orang selama di Keresek. Begitu kula mondok di Keresek. Kula mondok ke Keresek ke Garut. Sabada di Cisoka, di Abah Abdi Abdul Hamid, mondok ka ditu. Mondok setahun 2 tahun, kula pulang, cek Abah penta ka al-maghfur ka ajengan imam mumpung hidup kini. Kula dengan ngawanikeun diri karena dititah ku Abah kula. Waalaikumsalam. Enaon im. Kula bijakeun gitu. Cak al-maghfurlah ajengan imam geus dicokot kabeh ku Uci. Aya meureun tunggu lama. Aya tunggu lama. Im lamun hayang ka Uci. Mun hayang ka Uci. Didinya lah cerita tentang Abah Uci.
panjang sampai peuting. Ulah dikira teh guru uci. Hai. Saking ku tahu adu ajengan imam. Ulah dikira mama teh guru uci. Ai, hanya babatuan. Mondok ge kadi formalitas. Cek bahasa teh nama. Eta mah mondok biasa, lain etana. Mungkin uci mah anu bakal jadi rijal di Banten. Uci bakal jadi rijal di Banten. Sabada maut abah, sabada maut cidahu, uci. Jelek cekel omongan mama. Mual aya anu engke kulit cedak. Geus dua ta anu tah. Ceritakanlah di mimiti mondok mama selama mondok di dia karak boga hiji santri dek datang mondok geus aya nu ngabejaan diwijaan mama isukan bakal aya hiji calon santri nu bakal ngagegerkeun jagat. Saha nu ngomong kitu? Syekh Muhi Pamijahan. Ka Haji Ucina keur sare keur jarah di Pamijahan. Syekh Muhina datang ka ajengan imam. Sambut di jalan karena eta bakal jadi jelema. Haji Pendi lain jelema. Sogokana. Iya, cenah aya sogokana. Tayelah hadirin jamaah rahimakumullah. Aju eta ji aki-aki nu nganterkeun naik ka beus, turun ti beus, naikeun ka mobil letik, duduhkeun ka kobong. Syekh Muhi Pamijahan. Menurut ajengan imam. Eta teh Syekh Muhi Pamijahan. Ieu santri mama ti kuari, tiba heula datang ka kuari, can aya nu kos kitu deui. Berarti aing ge henteu. Asal moal aya deui. Allah. Laju moal libere ieu mah. Moal. Geus eueuh. Geus dibawa kabeh ku uci, digarong. Ta ieu lah hadirin jamaah rahimakumullah. Larut cerita tentang kaji kumaha tidak bagaimana tidak seorang guru nyaritakeun muridna. Alah batan kolot nyaritakeun ke anakna. Uci bakal lagi, uci bakal lagi tu, uci bakal lagi tu. Sabada maut abah bakal kieu dicaritakeun. Naon anu diomongkeun ku ajengan imam terbukti. Terbukti berarti kan ajengan imam lagi mau kasyafah. Geus nyaho nu bakal terjadi kanu jadi muridna. Masya Allah, tabarakallah al-ajib. Terus bercerita deh. Mama pernah jarah jeung uci duaan bae. Kakaruhun ka sumur kondang. Begitu datang ka Dodo, karuhun araya. Ditanyakin, saha eta mam? Santri urang Tangerang anak idimnya ti Cilongok. Ayeuna gitu. Ieu didik sing bener. Didik sing bener. Hatena bener gitu. Ieu jelema bakal jadi rijal di zamani, rijal di zaman. Kok kula nyahot eta ajengan imam cerita panjang ka kula. Adalah perjalanan dirinya laju dijarahkan ke Cibunar. Mama Cibunar terkenal ahli arud. Arud nukuari ayah di Sentaro, Banten, Jawa Barat di Cibunar. Jarah ke Cibunar, Mama Cibunar. Mama Cibunar hudang nanyakan saya anu murid kula sarua dicokot kuaing jadi keluarga aing. Ternyata bener kawin jeung incuna.
Ya salah satu perjalanan guru orang mondok di Garut menangkan orang Garut. Mun bisa nu mondok di Cilongok kawin kabeh jeung urang Cilongok. Beyak stok. Ayolah hadirin jamaah rahimakumullah. Masya Allah, tabarakallah. Terus cerita deui tentang sumur, cerita deui tentang mobil mogok, tentang sumur. Pada saat harita sumur di ditu sangat kekurangan cai. Iwal hiji-hijina kudu nyokot cai di sisi bukit. Akhirnya diberi ide lah cara nanyian kokorolokan, ternyata henteu efektif karena sekitar kurang lebih 3 kilo. Jadi titah kumaha lamun make paralon, make paralon dihitung biayanya sangat mahal karena berkilo-kilo. Tiba-tiba uci ngomongkeun insya Allah paralon aja. Beting ngomong gitu, isuk-isuk paralon geus aya. Di mana ya? Di pabrik paralon. Nah iyalah, paralon geus aya. Dukanang di mana eta budak yang ngan paralona? Ngan nu jelas beting ngobrol, isuk-isuk geus aya. Harita can aya HP. Apa ieu? Duka. Wallahu a'lam. Lanjut tentang mobil mogok. Tentang mobil mogok diceritakan kieu kitu kieu kitu kieu kitu. Manggil bengkel tidak ikin hirup, dikukumahakeun tidak ikin hirup. Ternyata bensinna beak. Eta mah mobil Haji Fendi. Bensinna loba tapi tidak ikin hirup. Eta uci nyebut ngaran Abah Ji. Ba, bawa ajengan ya tengah peting mobil mogok, starter hirup. Eta, ieu teh duka. Ngayakinkeun kakula supaya ngaguru kakak kakula. Apakah ini cerita rekayasa atau lain? Tetapi seperti itulah. Dan kula husnudzon, apakah mungkin seorang al-maghfurlah mama ajengan muhibut tobri ngabohong? Menurut kula lain ngabohong atau lain siasat iya alalah. Lamun cerita kitu na Abah Haji Pendi, oh kula pernah naik mobil jeung Haji Agus cek manehna di Garut ka dieu ngan ukur 2 jam, ngan ukur 2 jam. Ditanyakin kakak Haji Agus, bener tak? Bener, 2 jam nu nyaringna nyana HS di mobil. Nah iya kan salah, iya fakta kisah meleset. Tayilah hadirin jamaah rahimakumullah, perjalanan tidinya dikiresek manehna aya alamat titah mondok ka Banjar. Ayeuna penting ieu urang cerita kiresek, isuk penting insyaallah cerita Banjar. Kebetulan ayah Habib urang tabarukallah. Sakitu nu kopi hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.